Ya naon? Oh ya bejana si Agit erek kawin jen. Kamario ge. Saya ngamuk ka kolotna ieu orang seran gelingan di bakat hayang kawin. Tadi eta budak sigana geus teu kuat hayang pepeledingan blee heuh. Da ieu enak kemana eta budakna? Ceuing anjing geus teu kuat hayang blee. Aduh, Di mana jangan lompatan gitu. geus kawin lari. Ulah ku kolot dicari ku kawin. Atak lompat deui we, punten lah. Itu Ya, cek aing heuh, budak itu mah efek hayang pepeledingan blee ya gitu. heeh meureun eta urang udah bisa kumaha mah karunya. Core. Aduh, tutup warung oge. Ai mana ah? Biasana ngopi wayak kieu mah. Wah, bener keur ngopi. Bray, keur naon deh? Bray. Kada ngopi. Kebeneran herek curhat orang teh. Surat naon mana juga nu betul we. Iya mah aslina ieu. Urang teh nya ieu geus jadi YouTuber, geus jadi TikToker. Ayeuna ngeureueuh jadi Facebooker. Pokona urang teh jadi kontener. Tapi can FYP wae. Nah hanya karir urang teh masih kena gelap gulita. Lah. Terus ayana kumaha ieu maneh? Pokona nya urang mah hayang bersinar terang karir teh ciga artis-artis. Anjing. Gampang gitu mah. Cetek anjing. Aslina bray, kumaha cing sok kumaha? Jaan atuh urang lah. Nah, gampang. Di warung orang boga buah lama 40-an. Nah, isuk kumaha beli. Kela. Naon hubunganna na karir jeung meuli bohlam? Heuh, meh karir ente bersinar terang. Ya terus eta bohlam kurang dikumahakeun. Eta mah bebas. Erek direnos, erek dituluy buleud-buleud, eta mah komodinya. Kalau didengekeun tong sabuti parus sih. Balik aing meuning oge. Yang hujan turun lagi. Hop. Hujan turun tuh, hujan nyanan turun. Tapi dah heueuh nya. Tatara lu Sumarodo. Turun hujan menikah. Tapi kena banjir. Duh, bener kebenaran ai pemuda idangan euy. Nyarita teh geuna hate kieu tadi. Bray, aing mah ngerasa dosa euy. Emang kunaon? Ah bener gitu. Dosana ge eta mah gede pisan. Asli. Kita nyarita lain bahasa harita. Pas nemak langit ku paracetamol. Bocor langitna. Hujan di mana, banjir di mana. Asa ngerasa dosa ieu teh. Oh gitu? Atuh sarua orang kabawa dosa gitu, cek urang nu meulina. Asli gitu. Atuh urang we kabawa dosa kitu mah. Kan urang nu dagangna. Nu puguh mah tukang warung nu ngajualna dengan dosanya. Ayo. Dapat. Nah, jadi numulkeun ka urang. Paparangan aku ka dieu.